Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun urang sadaya nanti kelompok tilu bade nampilkeun tilu kawi. Abdi Muhammad Fadli Nur Andrea, Abdi Muhammad Rashid Segala, Abi Muhammad Fatur Rahim, Abdi Rada Naraswari, Abdi Falisha Dwi Putri, Abdi Setri Katami Ramadan. kami saksikan bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sapopoe kadelaling sasauran bahasa Sunda ka indung ka bapa ka lanceuk ka adi sing tarapti lari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sakola itu deui sasauran bahasa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing giatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina kamusna laporan jeung majalah sing arti ulah salah resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina laguna hafalkeun haleuangna sing bentes kalimatna resep teman gawi lagu Sunda. Bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sapopoe adelali sasauran bahasa Sunda ka indung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di sakola itu deui sasauran bahasa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing giatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina ramusna laporan jeung majalah sing arti ulah salah resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina laguna hafalkeun haleuangna sing bentes kalimatna resep teman gawi lagu Sunda.
lambang mojang priangan umat ilmu tujuh seraseri dari para pilih tempat mojang priangan kira suka kabaya tampilan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan kira suka kabaya tampilan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mojang anu dono matang sono nembok nembun sono pak mojang priangan gelis manis isinya marenjang estus turun menempang mojang priangan dikidir magelenti diharap magesia itu bangga gelenjang mojang priangan tidak suka kabaya tampilan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan tidak suka kabaya tampilan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan sok nari apa sosok ningali kulit makna pasadi mojang priangan Isukin di ka sekolah ngabawa buku jeung TK hayang pinter kudu diajar sanajan hirup leuwih cerah guru ngajarkeun kalayan sabar siswa mupikeun kalayan tulus pelajaran kadang acida hesena tapi ulah teureun diajar dina kelas kurang diajar tulis baca jeung hitung kadang bodoh kadang capek tapi sagalana aya manfaatna pendidikan teh jalan kahirupan nununtun kana kasuksesan moal langsung nyorang hasilna tapi pasti aya manfaatna
Siswa mempikeun kalayan tulus, pelajaran kadang kacida hesena, tapi ulah eureun diajar. Dina kelas kurang diajar, nulis maca jeung ngitung. Kadang bodoh, kadang capek, tapi sagana aya manfaatna. Pendidikan teh jalan kehidupan, menuntut kana kesuksesan. Moal langsung nyorang hasilna, tapi pasti aya manfaatna. Pendidikan teh jalan kehidupan, nuntut kana kesuksesan. Moal langsung nyorang hasilna, tapi pasti aya manfaatna.